Mang. Kamu met kali itu. Gerak, keluarkan duitnya. Oke, Jo. Dil, kalau duit ya. Iya dong, aing teh ya. Menang di mana sih ta duit? Gawe ento tapi boga duit gitu, menang ngepet sih nya. Terus ya sembarangan ngepet cenah. Ieu mah duit halal, Met. Ngaho sembarangan bae kamu met mah. Terus menang lagi kita duit loba kitu. Aing mentos bisnis, Met. Ngajualkeun motor baturan aing. Laju ieu komisina. Oh, mantap atuh. Iya dong. Traktir aing lah, kalau duit mah Dil. Jo, ujung-ujungnya minta ditraktir. Bere duit nabe mang, kan tadi anu receh. Nah, bener, Jo. Ya, Eta sia gope Dil. cukup eta ge jeung beli kuaci. Parah sih Dil. Bodoh. Ayo, Jo, ilu mau ya? Kemana mang? Jangan bikang orang, jajaran kurang sepuasna, Jo. Asik, gaskeun mang. Gaskeun, Jo. Panggil lu ya. Naon sih? Dah Abdul buntung. Ih, na benjo. Awas aku yang duaan. Pelit sekabatuan gitu loba duit ge. Dasar parah, koret sia. Koret. Kemana? Mon. Montok siang aing mona. Oh, aing ge nyaho. Mona ka montok teh kan eta beda tipis. Mangisi Mehmet teh sia. Henteu ja. Tuh si Mehmet, panjang umurna. Ada dia sih, Mon. Heuh Met, aing sengaja ka dieu nyangan sia. Dek naon yang aing? Nek nagih hutang, keur ieu kan si boga hutang ka mona 100.000. Geura ge gantian. Sia mah ampun. Bogotos gitu ge kudu ber tagih. Ih, geura ge gantian. Butuh jasa he mona, jeung beli skincare mona geus beak. Naon mah make skincare si hang glowing mah make be acan si subek teh kayak glowing. Ih, ting bating glowing moal, nu aya buduk ke diolesan aca si subek mah. Maedan. Geus geura bayar ih, Met. Aing keur eueuh duit Mona. Geus kieu bae, mending urang kerja sama lamun hutang yang dibayar mah. Kerja sama naon? Aing kesel kesan ieu momong si Benjo. Mena kuari ke loba duit tapi pelit jasa. Aing minta ditraktir ge, pas teu dibere malah mabur panjing si Benjo. Kumaha lamun kurang gawean tuman. Gawean kumaha, Met? Diga. Gan tompet angin hati doang ge. Ih, kieu. Kumaha? Setuju? Setuju sih Met aing mah. Jelema pelit kitu mah tuman kudu digawean. Oh, Met, setuju aing ge. Nah, sia Mon? Oke deh, berarti si Sandila dibiuskeun ku mona. Kayak karak duitnya dicokot ho? Betul. Tapi, Met, neangan obat biusna kemana? Make kelek sia bebek. Plastik atawa apa tawa tisu ke. Karena kelek siapkeun dijamin ngajongkeng eta si Sandil jak kelek si mau bangke. Oh, bener. Mon, saya begitu sih toh. Oh, ayo ya. Gus gratep. Ya. Baik, usahkeun kena koleksi eta. Lah, is gan. Nyawa gurus ya. Gan. Ya, Mon. Ih, gila amat aing. Ento kelengen sia sirtu be bisa ngajes moga lado. Eta sia emang naing guguk meureun. Ih, homus ke? Gus, geura jalankeun tugas ya. Ke utangna dilebihan ku yang mayarna. Oke deh. Met. Emang si Sandi loba duit menang di mana gitu duitna? Ngomong nama menang bisnis ngajol motor baturanna cenah. Oh. Komisina berarti gede Met. Oh, meureum. Jadu teh ge bareureum. Boh, mantep jasa eta mah, Met. Ya, Memet, kebiasaan. Hasil moal sebenarnya. Mudah-mudahan, Met. Ayo. Jo, jadi mah bikang. Ih, jadi mah dulurna si Mehmet, Mang. Oh, tah. Heuh, Mang. Ieu si Mona, ieu Bikang anu nyeun si Sobek jeung si Latif, keur ieu putus jeung si Mo Sitika. Oh, ya geulis dulu si Mehmet. Nyamontok di mata kelam ieu malah mau dipesek, Jo. Dipesek, Mang. Oh, Jo.
Maksudnya di pesek kumaha sih, Mang? Geus repeh, moal ngarti sia meuleut keneh. Neng. Neng, Mon. Neng. Mon. Neng. Mon. Waduh, Jo, kayaknya budak pingsan ge. Ti tadi kurang dihudang-hudang ke teh geura sadar ya. Heuh, Mang, kayaknya kudu diberi napas buatan ya, mah. Wah, benar. Tumben saya pinter, Jo. Benjo. Dek naon sia? Diberi napas buatan, Mang, karunya si Mona. Ulah saya meuleut keneh. Geus aing bae mah. Oke. Enak naon sia? Waduh, Jo. Kaburu sadar. Mon, sia tadi pingsan, terus yang diberi napas buatan ku Mang Sandil. Oh. Aing teh maksudna teh naon kok. Aing cuma nik nolongan sia doang tadi nama. Aing di mana yuk? Kok aing aya di dieu? Tadi kami manggis geus ngagoler di dieu. Sia pingsan deh kayakna. Pingsan. Oh. Aing saha? Sia saha? Wah, Jo. Kayaknya hilang ingatan nih mah budak, Jo. Heuh, Mang kayana. Dia teh nyaho sia saha. Sia ngaranna Mona. Laju ieu aing Sandil, salaki sia. Salaki aing. Oh. Sia Mona, ieu aing Sandil, salaki sia Mon. Mang, kekira Mang Sandil aduh. Nyeri Mang ih. Sia beneran salaki aing. Emang orang geus nikah gitu? Enggeus, piraku sih poho ieu aing salaki sia Mon. Oh, hampura atuh. Mana pohon tuh ingat sama sekali. Mana liur sirah, mana kunaon meureun ieu. Heeh, teu naon. Mungkin otak sia keur bermasalah meureun. Mang, kayana si Mona mah mantas katipa buah kadu meureun. Buah kadu. Katipa buah kalapa meureun, zaman hari cicing dada pentakal kalapa. Nya, berarti iya kalapana anu geus nipa manehna. Atuh meureun eta. Dia, balik hayo. Ima orang di mana sih? Tekuat jasa sirah mana liur jasa yuk. Oh, ayo tuh. Kayak di parende ho ku Sandil. Ayo ge. Aduh. Mang, dek balik deui tah. Hok Jo, proyek gede ieu mah ulah sampai dilewatkeun. Aing dik mau si Mona heula ka imah. Ih, Mang Sandil dek naon ge masih Mona ka imah? Dek ngaskeun si Mona heula Jo. Geus mah ka ditu ulin be. Ih, benjo ulin jeung sage. Ulin jeung saha be, ulin jeung si imut ge. Hayu Mon mabur. Ulin jeung si Imut. Sekarang lah. Hayu Mon. Lah nyade Mon. Oh, benjonya ho, hati nama benjo tita ulin jeung kasubek meureun. Kan kasubek doang anu kos si Imut. Nu lain mah deui. Geus lah. Dil, ke mana saja si Mona? Dek ka imah mu. Kak Imah. Wah, Dil, dek naon sih mau si Mona Kak Imah? Entos dek naon kok tik. Piraku. Heeh. Dia, sakit ya tak? Eta si Mumu jeung si Tika Mon. Saya nggak terkenal tak kami. Henteu aja. Saya anu dulu nasi Memet ya kan? Si Memet. Saya teh si Memet. Dil, sebenarnya si Mona kunaon eta? Tanya homo. Geus nya. Hayu Mon. Kayak punten numpang liwat. Kayaknya ini tuh beres iya. Oh, tapi bener kan Tik, eta si Mona anu dulu nasi Memet teh ya, anu kerja yang mutuskan si Latif, terus yang mutuskan si Subek gara-gara manehna teh ya kan? Mu bener eta, inget keneh aing mah ka manehna. Nya, tapi kunaon eta jelema teh ingetin ka urang terus kasih Memet teh nyahuan deui. Bingung aing ge. Salah minum obat meureun, mangkana jadi sengklek otakna. Piraku Tika. Setelah udah dipikiran, he. Iya, suka mainan buuk Memet mah. Ya tip mantap ngait ya. Memet pinekeun. Ya, Tebet tahu tuh Memet ngomainan buuk aing. ya sih bisa tuh ya. Tuh. Atuh bisa lah Met, gampang eta mah. Mantap ngait kena buksi mah bek. Coba tuh. Tuh bisa tuh. Oke. Pinukun jangan Met. Naon saka dia? Mana si Koret? Salah si Koret. Atuh memang sialah Sandil sadeui atuh. Oh, Mang Sandil.
Mang Sandil mah eueuh met balik deui, terus manehna mau duduk ka Memet si Mona. Hah? Madura aing, Jo. Heeh, kami tadi kapanggil di ditu, si Mona keur pingsan, terus manehna sadar tapi manehna hilang ingatan. Hilang ingatan, Jo. Heeh, soalnya teu nyaun ka kami jeung kangaran manehna sorangan. Waduh, bahaya met aya kitu mah. Oh, haram jada atas si Sadil. Pasti dengan kesempatan dalam kesepitan. Geus met, susulan Bahayu bisa kaburu di purah kayak eta dulu rusnya ku si Sandil. Oh, ayo gebugan bae kurang tuh man Sandil. Kok Mamang Benjo nek gubugan? Mamang saya kudu bae pelajaran, Jo. Dek naon coba masih mau kayak Masia. Orang si Monana sorangan nu ngajak ka imana ge. Hah? Si Mona lu ajak kayak Masia, Jo? Heeh, Kok bisa? teu nyaho. Wah, kayaknya bahaya ya Met. Pasti si Mona geus diasut eta ku si Sandil. Bisa jadi. Si Sadil ngasih naon gitu, Jo, kasih Mona. Kok bisa si Mona ngajar kayak Masia? Untuk ngehasut naon kok Mang Sandil mah? Cuman Mang Sandil cuma ngaku-ngaku jadi salah ke si Mona doang sih tadi. Etas ya. Bener sih, Jo. Heeh, bener. Wah, geus parah ieu mah. Ayo, tip back dangkeun kabur blok balik eta dulu aku Sandil. Ong saya kena. Ilulah. Nah, iya imahna. Iya kamar orang, sekaligus tempat berkembang biak. Tempat berkembang biak. Tempat orang smackdownan. Ngerti meren. Oh, Harus kira asup ya? Kira ngedeng ge. enak naon dong? Ongko tadi lir sirah. Kira kegadengan ke ku Sandil pencetan sirahna. Geus mendingan kok mana mah geus toliur deui. Oh. Kalau tuh yang mendingan mah segera kekedengan be ke orang paparende. Oge. Met. Tadi kami manggil dulur sia Met dibawa ku si Sandil ka imahna. Pugo, geus nyaho aing ge. Makane kami geus ka ditu. Oh, nu ka ditu. Tapi Met, kok si Mona daek bae nya dibawa ku si Sandil ka imahna? Si Mona hilang ingatan cenah cak si Benjo. Hilang ingatan. Heeh, Mu, Tik. Ju Mang Sandil ngaku-ngaku jadi salah kena si Mona. Mencak ka Memet mah, Mang Sandil mah mencari kesempatan dalam pengeceritaan. Dalam kesempitan Benjo. Oh, eta sarua bela ka Memet. Beda lah. Nyaho lamun pengenceritaan mah eta asupna kena bercocok tanam, Jo. Cocok tanam. Terus kabur digulai ke dulu aku Sandil. Ayo Mu, Tik, ilmu ah. Ih, kami ilu tah. Kamu ilu bayu. Ayo ge. Mon, saya dikembang lu Sandil. Tadi kuku makan kok. Oh, syukur atuh bising geus biak dipesekan doang ku Sandil. Henteu lah. Kayak kedeng. Ya sia nyawa kasih Memet. Kok tadi mah sadar itu ngomong tanya kasih Memet. Oh ja, terus cek si Benjo cenah sih hilang ingatan. Geus kayak bae diceritakeunna. Ku di mana Sandil na? Heuh, mana Mamang Benjo? Aya di jero. Aya di jero. Mang Sandil kunaon eta? Mang Sandil. Kok hees? Mang Sandil udang, Mang. Mang Sandil kunaon ieu? Kok hees teh udang? Mang udang, Mang. Mang Sandil mau apa henteu ieu, Mon? Untuk kenaon Jo, mamang sia mah hes doang. Hees doang. Pira aku teh udang keblok amat. Sia hayang nyaho, mamang sia kunaon Jo? Oh, kunaon? Tadi mamang sia ngajakin ke kieu ieu. Istriku, Sandil lagi pengen nih. Pengen apa? Kikian yuk. Oh, ayo tuh. Anjay, beneran daekeun. Halo satu, geus teu kaonya, geus sensor. Geus Sandi mah cicing bae. Waduh. Mona dibukakeun bae papakean Sandi. Aduh, mantap. Oke.